ulah sok nyaritakeun soal maling buah. Aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar. Jelema maling lantaran lapar, bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah. Nah, asana urang dieu maraling kabeh. Asana ya. Tapi asal bener laparna. Lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun. Aju harta teu boga bener-bener lapar. Maling geus salah. Komo kana sugih mah. Bahlul teh wali Allah ngan bertingkah edan. Dinyangka manehanna wali sebab bertingkah na edan. Aya jelema anu bertingkah na kiai tapi edan beneran. Aya. Ya geus karasa kanyana bae blonnya. Atuh tenang we lanan. Ya Allah. Aya wali bertingkah edan, aya kiai edan beneran ya mah. Nah, ieu bahlul lantaran bertingkah edan atuh tara aya nu mireung kanu edan ngaranna ge. Satu ketika manehana dibere lapar teu aya dahareun teu aya ilu lapar sapoe dua poe tilu poe iblis datang. Cak iblis teh balul aing ngelisia kalaparan kitu tuh imah itu megah mewah di jerona aya tangkal buah kerbuah bahkan lamun bisa asup ka imahna loba daharna geus cak iblis teh asup ka cak balul teh tuh kumaha asup aja pagarna ke luhur Enggis pokoknya mah eueuh di jalan kuari mah zamaneh mah dagang hese teu boga modal di imah eueuh dahareun eueuh deui iwal tita di jero imah eta mah loba dahareun deuk buah ke ambalaya naik gerak ge hayu ji cek balul bener oge nya ih cek balul atuh pan eta meureun doraka Allah mah Ghafurur Rahim. Geus ulah sieun-sieun pokona mah naik paling dahar tobat. Percis kos urang etek. Blon urang etek. Etek rimpak bangsa kararitut. Geus sikat pokona mah. Allah mah Ghafurur Rahim. Mun bacakan ku Nurul Huda mata dia Ghafurur Rahim. Sikat tobat gampang yang Gusti mah bener oge cak bahlul teh nya ya oke lah naik bahlul plek buah harum manis gede. Waduh mantap cekennya naiknya nah. Bismillahirrahmanirrahim malingnya bismillah atau tanyakan orang etek ge maling ya bismillahnya nah.
etek batupan Islam dek maling dek mabok bismillah tarolol. Aduh. Nah akhirnya naik kebenaran buah naraga gepluk kan lu boga imah nar Udah. aduh cek balul jatuh kunaon raga bener bae barang ditembok weh saya tanu ngala buah cicing bae di balul jelema teh saya di dulu sia turun sia awas sama turun sia balul edan sia maling buah yes laporkan gue ke polisi bener baik dilaporkan ke polisi tewak ke polisi akhirnya disel di polsek dibere dahar dibere nginum cek balul rahasia Allah aing keur lapar maling benang orang dahareun di polsek maha suci Allah Gusti alhamdulillah atuh dibere di polsek dahar minum cek balul kula sok ngarokok bos cak polisi ngarokok sia sembarangan saya aya be teu bisa gitu teu sempurna ceknya mah sia balul atuh ngaranna ge nu edan dibere oge tapi ku polisi teh bontot-bontot ge dibere urut polisi setengah tah sia hayang-hayang teuing mah rokoknya bener segar Allah mah teu bubudakeun aing lapar sakana orenganan di diri rezeki aing rokok terus barang datang ke isuk cek polisi balol dengan motif naon maneh maling buah lillahi ta'ala kaula lapar geus sabaraha maneh lapar 3 sasaksina beuh ari carita saksi mah eueuh ngan kula wani sumpah wallahi kula maling teh lantaran geus 3 poe 3 peuting teu kaasupan dahar lapar bohong sia kajian kumaha ge das naik ieu perbal maneh datang dilajut Polres cek balul karugi-rugi kan meureun polisi nahan teh hayang duit hayang kitu dibayar kula deuk mayar make naon rugi nahan kula mah rugi sebab naon saayana awak kula kan polisi malah mau nahan teh sebenarnya malah indek nahan jelema lain sakali dia lain sia seuri pos polisi sia maksudna mah lain eta lain terus paham lah kabehan kan nah guys dia sapenting dia tuh sia nya ulah dilanjutkeun polisi ge mikiran naon alaeun atuh ya ngadoa balul ya Allah ya Rabb minta dibukakeun hati polisi supaya eta polisi teh nemah bahwa kula maling teh ieu dengan latar belakang motifna lapar doa wali atuh eta si polisi teh ya si polisi ngimpi barang ngimpi kiamat nyanda dek dikanarakakeun prak ditulungan aku balul Pak mau kemana saya mau ke neraka emang kenapa
Pokoknya mah banyak lah permasalahannya, udah nggak usah tahu dah kamu. Emang ini penyakitnya apa? Kok pas sampai ke neraka? Udahlah katanya, saya minta tolong. Tenang Cek Bahlul, kamu tidak akan masuk neraka. Insya Allah saya selamatkan, asal saya selamatkan. Pak hudangnya, ngimpi hudang. Iya aing ka neraka dek disalamatkan ku Bahlul, asal Bahlul salamatkan. Langsung isukna Bahlul sia keluar guys. Aman guys ya. Atuh tuh bisa kitu Cek Bahlul, ieu naon heula masalahna. Kok bisa jadi dikeluarkeun? Geus keluar ulah macem-macem. Cek Bahlul ngimpinya. Kok sia nyaho sih? Wali mah kos kitu teh. Boro-boro naon ka impian ge nyaho. Masya Allah. Panari ieu mah boro-boro ka ngimpi ka nyana ge teu nyaho. Ka awak sorangan teu nyaho. Masya Allah. Ditanya anak sabaraha ngaji? Ke sabaranya anaknya. Sabaraha? Pak anak tetangga ka bawa. Belum. Teu beres ieu jelema. Ya Allah. Nah, keluar. Begitu keluar kaget anu buahna dipaling teh anu Bahlul geus keluar deui. Dasar polisi cek asal kurang bae kus kieu banyak aing kudu sogok deui bae mah polisi baheula kuari menghitu baheula teh mah jeung baheula teh di Irak jadi dia mah leuwih parah lah. Itu baheula di Irak ieu dongeng Irak Bahlul ulah baheula ziarah jeung roji ka Bahlul kabehan aya makomna makom waliullah Bahlul. Dah begitu telila ieu pamajikan nu dipaling buahna teh mau. Masya Allah. Kesimpulanna teu ka urusan be Bahlul teh urusan kasus jana akhirnya ngurusan maot pamajikan nu dipaling buah. Tahlil pas tahlil ka 40na Bahlul diondang nu edan atawa teu diondang datang sorangan. Teu garan nu edan. Akhirnya datang jangan para alimah, para ulama di Irak tetap menghargai Bahlul sebab di kalangan masyarakat nyana di edan-edan tapi di kalangan ulama mah justru dihargai jeung diagungkeun. Seperti etalah Bahlul. Sebab aya tanda-tanda keistimewaan jelema kajen teuing bertingkah edan di deuleu panonna, di deuleu gerakna aya tanda. Kajun teuing Haji Pendi ngaku kiai atuh aya tanda kan sakali tukang karung goni bae sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF ahli ruhani waliullah murigak bulu aing mah. Ya mendingan dirantek urang bener teh. Atuh aya tanda moal kacolongan jelema anu wali di lain-lain seri atuh sabodo cek aing urusan jeung Allah mantek bertingkah teu kaharti jelema anu ngangsong-ngangsong diri ngiai-ngiai ari lain malain bae jelema bertampilna tampil prima dihebat-hebat segi zohirna ku ahli nama kanyahoan kataker kajen kukumaha ge kitulah Allah nyieun hamba anu cerdas. Setiap saat aya hamba anu dicerdaskeun ku Allah jang pengamanan dunia. Mungkin sekupna kabupaten atau provinsi
setiap saat Allah selalu nyieun hambana seperti itu. Tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah, hamba eta masukna cicing di sabodoan. Kesimpulanna nama bahlul teh ilu tahlil. Akhirnya kita ngadoanya kaget masyarakat bahlul nu edan kita ngadoa nu kita ngadoana kiai gede cek masyarakat kasalahan ka makajeun kumaha ge manya nu edan teu ngadoa nu edan teu ngadoa bahlul tetep langsung ngadoa ge lalagaan ngadoana lalagaan nu boga imah merengkeun bae goblok wahing kamari dikapolsekeun kumari kita ngadoa aing bingung gak si bahlul tapi bisa keluar bae deui isi sanu ngaluarkeun cek teh ieu padahal mah ieu teh can wayah keluar kudu bisa keluar kieu masyaallah polisi cium tangan ka bahlul anu ngimpi teh eta nu boga imah kaget polisi cium tangan heran aing mah masyaallah. Ayeuna bahlul ngadoa memeh ngadoa nyana ngomong cek bahlul teh dulur-dulur aya hadis Kangjeng Nabi dibaca kunyana hadisna begitu dibaca hadisna karaget kabeh ge pase maca hadis ya Allah ya. Nyaritakeun hisab, nyaritakeun mizan, nyaritakeun siratal mustaqim, nyaritakeun surga jeung neraka eta bahlul capetang luar biasa masya Allah kan akhirna cek bahlul teh kieu mana nu boga imahna ka dieu tu daekeun nu mantap daekeun manehna ieu urusana jeung polsek can beres sial cecak eta teh saha nu ditaka dieu si jelema goblok tapi tetep ka dieu dia beda teh ente kan teu nyaho cek ngana pamajikan ieu maot rahasia nanaon teu nyaho kan cicing bae sia kunaon cicing bae tuh heuh kitu nyana mah inget urusanna maling buah kan ulah sok nyaritakeun soal maling buah aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar jelema maling lantaran lapar bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah udah asana urang dieu maraling kabeh asana ya tapi asal bener laparna lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun aju harta teu boga bener-bener lapar maling geus salah komo kanu sugih mah kanu sugih aju teu zakat anggap nyokot zakatna masalah lamun nu sugih da teu zakat eta bahlul nyaritakeun ye geus soal maling buah cek nyana bila perlu diganti insyaallah diganti ngan kula moal disiksa ku Gusti Allah sebab boga dalil dihareupeun Allah dalilna lantaran lapar geus moal kudu disiksa kula bendek nanya bae pamajikan ente kuari ge sabaraha poe geus 40 sekian hayang neuleuh pamajikan teu ngaulang nyana hayang neuleuh pamajikan teu atuh hayang cek nya teureun sia beureun beuntak barang beuntak pamajikanna kadeuleuh ya Allah eta dibukakeun ku Ki Bahlul tah peureum aja beuntak katempo pamajikanana ya Allah pamajikanana teh keur aya di sorga wah keur senang nyana kan kaget
akhirnya kikiran bae teh ka pamajikan anak ka dieu cenah ka dieu cak pamajikan hai ka dieu cak cenah hai ka dieu bae ka dieu cak itu ka dieu cak ieu ka dieu kaget cenah tinggal jamaah bae kaget eta si edan jeung nu edan mah edan kabeh orang teu meunang ngahiji jeung edan toh nya urang ieu lamun ngahiji jeung Kiai Haji Hasan Basri pasti bisa ngadoa jeung Ki Uding pasti bisa ngadoa bangsa jeung ieu tadi kukula kita antapikulin ban ya maji sekal sapeker antapikulin imbung ya isya hayu antapi ibu aing sok aing kukul sok terjelan bae ya antapikulin itu bari antapikulin jamil merengket jana embung merengket jana tersinggung tebecus itu tadi teruskan kukula masya Allah boy mah maca marhaba sok beneran giliran di tita mah teu daek teu becus eta lah jelema sok teh kos kitu dah ieu kaget kabeh jamaah teh lantaran kikieuan horenganan keur gugupai itu ka dieu ieu ka dieu akhirna jakena teh ngomong kieu bae hayang geura paeh jakena hayang geura paeh emang kunaon cek masyarakat dari hayang geura paeh hayang geura nuturkeun pamajikan jadi di surga atunya na di surga ge isi macan prugu ente geura teh kula geus diawean kieu ya Allah ya Rabb luar biasa tah Bahlul mah bisa nempokeun ahli kubur apakah tempatnya di sorga apa tempat di neraka padahal bertingkah edan seperti etalah lumantak unggal kitab Bahlul di dongeng-dongeng sederet jeung para aulia Allah jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani deretan ceritana jeung Sa'duddin jeung deretan para kutub aulia urang guari mah nyaritakeun wali teu bisa nyebutkeun wali tapi nyaritakeun khawarik-khawarikna para habaib loba anu kaimah bae ge geus teu kudu disebutkeun lah pokona loba we kula ge ngarasa bunga masih kene loba habaib anu pohara keistimewaan anak bunga jasa hati teger negara mantap cacak-cacak di Indonesia para aulia Allah geus kumaha meureun Jakarta lamun wali-wali Allah geus kumaha meureun Banten lamun wali-wali Allah wallahu a'lam secara nasional lamun kekasih Allah masya Allah tapi orang ningali di Amerika ningali di Mesir ningali di Cina ningali di berbagai negara kalut di Indonesia mah tenang tentrem padahal hutang sabelit hulu tapi tentrem iya kan neangan tentrem hese ku batur disebut krisis tapi dahareun ambalaya teu kadahar Haji Pedi mah geus neangan plastik bae karena plastik itu jangan apa tolong ngariung babacaan itu sabaraha ai berangkat yang gede ya Allah ya Rabb nah mana krisis tadi urang ayo coba dahareun luar biasa inumeun pohara kemudian masjid mararewah imah masalah jeung niat ibadah ayo persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan masyarakat jeung ulama persatuan masyarakat jeung pemerintah persatuan masyarakat jeung polisi jeung TNI di Indonesia moal aya nu ngabanding istimewa di Indonesia mah polisi nu mantak bertahan ge di pasar Kemis asal geus cicing di pasar Kemis embung dipindahkeun ka mamana nunaheun cake di pasar Kemis mah masya Allah ieu mah pohar hayang naon atuh di pasar Kemis komo jahe mah ambalaya komo nu pendek mah loba tuh kan nah hayang naon nu hese ge persatuanan
iya di Indonesia khususnya umumnya khususnya daerah Banten ya Allah ya Rabbi sampaikan orang Periangan Parahyangan Bandung Ciamis Tasik ningali sikap-sikap orang Tangerang Serang Pandeglang nyana gideg kataji cek jana di ditu mah sehingga henteu seperti di daerah wetan ke Jawa Tengah ulah boga dulur kan di Jogja sok dongeng baik Jogja mah seperti gitulah gitu tapi di Tangerang berbeda di Tangerang nah iya persatuanan anu hebat di urang persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan murid jeung guru persatuan masyarakat jeung kiai jeung pemerintah atuh salah saeutik di urang mah di Hampura lamun cara di wetan wah lurah geus diganyang tapi di urang mah loba Hampura ambalayah mantan-mantan lurah nu saralah tapi di urang mah biasa bae geus beres di Hampura deui eta hese teh neangan kos kitu tah lurah di urang kan kasalahanna sabeuheum sebenarnya jeung masyarakat atuh aya aturan ngajual tanah can dibayarkeun pan ku lurah di ditu tah mah di Lampung atuh KTP nama urang dieu ja tapi di Hampura bae tah eta hese tah neangan pangampura kitu teruskeun ku urang gedekeun Hampura ulayana naon sebab hirup moal kebal urang bakal berhadapan jeung malakal maut kabelah dituna jeung munkar nakir kabelah dituna jeung surga jeung neraka gede Hampura insyaallah urangna nu bakal di Hampura nah ilah bahlul bisa nempokeun alam itu geus pugutan Syekh mah Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara guruna saha coba guru Tuan Syekh Abdul Qadir sok mamaca sia yo cepat lain sombong omongkeun maca ongko Kiai Hamad Dabbas ingat nah tuh bener atuh geus diomongkeun bae karang nah guruna waktu keur hirup ngadidik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh satu ketika pernah dicobakan ku guruna Tuan Syekh teh ya begitu keur berangkat jeung santri-santrina jeung guruna Hamadu Dabbas na eta teh ya pernah dijorongkeun ka kali begitu dijorongkeun cek atuh Tuan Syekh Abdul Qadir kan geus sakti begitu dijorongkeun terus dikali nyana sila kieu kelem henteu ka luhur henteu di luhur cai engke sakedeung kan aya kali coba ku aing sia jorongkeun sia ku aing tinggal sebuah nama masalah tanda ada seri kan guruna waduh bener berarti geus hebat masalah cerita eta geus masalah akhirna maot takan guruna begitu maot ziarah Tuan Syekh ka makum begitu ziarah Tuan Syekh teh kongsi kieu belila aya setengah jam ulang geus tah urusan Tuan Syekh ngan ditanya Tuan Syekh aya naon sih eta ngahulang lilaki kula nyaba ka alam barzah beuh batur mah bisa nyaba kitunya zarah teh bisa justru nyaba ka alam itu Haji Pendi ge pernah Pak zarah ka kuburan ceringnya masya Allah datang ke kadeulina khusyuk cerik lain lalagaan ditanyakan ku anakna bah Zara sampai nangis begitu emang kenapa bukan apa-apa abah minta info nggak dikasih-kasih tolol Zara teh mas gitu blon
aduh pernah dikasih sekali nggak tembus. Wah ngajeroan jelema ieu. Nah batur mah zarat teh kos kitu kos kula diajak zarat wah biblutpi nangtung we kieu. Oh iya udah zarat sih kos kitu nu siap ulah menuk pabacaan naon yang bakal dibaca geus disiapkeun henteu langsung we nangtung iya geus beres entar ka jepene sok nurutan lamun zarat teh oh iya iya sebelu siapa tapi gugula kan ditanya Din kenapa sih itu begitu ceritakan gue nyana anu ya Allah luhur batur seperti eta guys loba lain eta bae anu pernah kaalaman gugula sababaraha guru termasuk Habib lain eta bae. Nah itu Azet ya nyaritakeun bahwa nyana kapanggih jeung guruna begitu kapanggih jeung guruna teh masya Allah karim indah aya dina ridho Allah ngan leungeunna leungeun kempleng guru tuan Syekh ditanya ku tuan Syekh teh aya eta leungeun kempleng teu bisa nyekel gelas jadi mun nginum mun ngadahar naon make nu kenca nu katuh teu bisa mama kunaon eta hampura mama lain masalah hampura emang kunaon coba hampurakeun heula mun geus dihampurakeun mama deuk carita iya tuh dihampura aja kula mah teu ngarasa boga salah jeung mama teu ngarasa boga salah ka kula geus kahampura jasa tapi Allah kan lain kudu aya ikrar heula geus dihampura mama begitu dihampura langsung cager masya Allah ke eta naon dosa waktu mama nyoba anjeun ngajorogkeun ka kali eta sakitu doang di akhirat diperhitungkeun atau komo ieu supak sepak segala mah geus pokona ieu mah memeh ka surga pasti ka neraka heula atuh sukuna pake yepak leungeunna pake nyabok geus pokona mah teu kudu ka batur nya mah geus incu ge cap sehat incu ge datang kapan matinya kakek ya ieu carita sing hade leungeun horeng masya Allah karim sing hade suku masya Allah mengjaro pernah nyepak tante nah sing hade nyepak diganjar sote lamun nyepak musuh dalam rangka perang nyabok urang di rangka perang diganjar ku Gusti Allah bahkan ngabunuh lain hiji 2 3 10 makin loba nu kurang dibunuh makin luhur derajat kurang di medan laga hari keur kieu mah tulis cubak cabok sieu mah aduh geus salawat teu minta hampura heula kanu pernah dicabok awas ya di akhirat geus ulah hayang wau jeung aing sia asa hebat dana di dunia awas tah ieu guruna bae nyoba can minta hampura ngajorogkeun di akhirat kempleng ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung ieu mangan sakadar gambaran akhirat sakitu bae ge eta ahli thariqah bari nyoba ka murid da geus teu masalah sama sekali tetapi begitu sulusuk Tuan Syekh Abdul Qadir cerik Tuan Syekh Abdul Qadir ge ya Allah ya Rabbi kulana eueuh masalah tapi tetap dimasalahkeun kudu ikrar ngahampura lantaran naon hak Adam hakullah mah musamah hampang tapi hak adami musyaha berat urang kungsi ngatak eta hak adami sing hade kungsi nyiwit sing hade kungsi nampiling kungsi nyepak sing hade mumpung hirup kede urang kade teangan nu pernah kurang ditampilin teangan nu pernah kurang disepak mentah hampura awas yang ngaji pedi ka aing geus bebejas ya pernah nyepak cuk nono dotong ka jelema teh nyerieun teangan eta jelema ye atuh kok main bola mah main bola na judi ngaku jana bloon teh coba
mumpung hirup kene. Iyalah Bahlul ngagambarkeun seorang wanita anu maot tadi. Begitu diteliti ternyata horenganan maot nasi awewe teh maot syahid. Maut syahid teh aya syahid di dunia, aya syahid di akhirah, aya syahid di dunia wal akhirah. Anjang mun urang dongeng tentang syahid, jelema anu ngalahirkeun maut syahid. Jelema nu ragrag tatangkalan atawa ti kendaraan dan lain sebagainya syahid. Jeung loba-loba deui. Nah iyalah bagja almarhumah urang sedih. Nu mentak seorang habaib datang ke kaula. Ngusapan kieu bari cerik dia kan. Bari rimbasa. Kenapa sih Bib? Ieu malah Habibna Habib hebat. Kenapa sih Bib? Pakai apa namanya kelihatan sedih. Bukan apa-apa kalau ente meninggal ente mah enak. Saya ini yang ditinggal sakit. Wah bisa aja Habib. Maksudnya ceknya ahli-ahli Allah mah kalau meninggal dia mah ketawa. Tapi ini yang ditinggal ya masyarakat, ya murid, ya umat dan lain sebagainya. Kemana akan mencari perlindungan? Kata Habib sampai karimbasa gitu. Itu untuk orang lain Bib, saya waktu orang biasa-biasa aja hanya ngobrol-ngobrol. Tah, ya gambaran nu maot kadang ku urang disedihan padahal nyana keur seserian. Hari itu banyak nama keur ngeunaheun aya dina ridho Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Eta mah nu maot ngeunaheun, lamun sia maot kula bandek nanya baik ke orang dia nya kira-kira mun Haji Pendik maot kira-kira surga apa neraka ulah ngabong toh ya neraka berarti lo kesalahan ajinya bener aja aduh parah ini pasti jeung urang dia loba ayo keur cerita lalagaan Haji keur bebeneran apa kitu. Nah iyalah Bahlul seorang waliullah bisa nempokeun kitu kene Tuhan Syekh Abdul Qadir bisa nempo ke alam itu. Eta gambaran-gambaran ahli Allah mantak almarhum Abah we. Lamun mantas nyalateun kiai atau tokoh masyarakat isukna sok kieu eta. Ngobrol jeung kula bagus ternyata mang anu maot bagus dah mentas nyalteun kiai bagus teh cenah kiai masyaallah kula sok kieu be nyaho bagus di mana sih he penasaran kan ate abah bisa ngabaguskeun kitu satu ketika deui tas nyalateun seseorang isukna teh tah karunya eta cenah nya aduh saha keluargana nya supaya dipidiahan loba kunaon emang Bah tepati bagus ya. Sering abah teh ngomong kos gitu malah orang sepatan mah akhirnya panggil kan anaknya pidiahan abah loba ngising paham sianya akhirnya dipidiahan sering tak abah ngomong gitu akhirnya kula nanya bah aya nganyahokeun kos gitu sim kosku bah bari cak abah ya baca teh surat ieu baca tetep teu daekeun ka urang mah tak gitu ya aya paranti kan syarat-syarat wis tetep we kudu ikhlas jeung make persyaratan takarrub nan mantep seperti etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina dua tokoh wali nu kula dicaritakeun jang nasihat ka urang hati-hati segede guru Tuan Syekh ngajorogkeun bari jeung nyoba tapi di akhirat tetep eta teh jadi permasalahan. Introspeksi diri urang leungeun urang suku urang anu pernah menzolimi batur mumpung aya kesempatan keneh urang tobat ka Gusti Allah. Adimis على الحبيب محمد
أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم